nyangakeun teh ieu we cek ari sabeuleum ganjil gitu. Di hareupna panginten kasieup piceuk. Eta teh ari panginten dari calon panginten hiji mah moal ditinggal barang mukarar itu. Kalau ditinggal tadi luar teh di luar teh teh ari kenal. Alhamdulillah tiasa kacana ka ieu. Tapi sim kuring mangga nyanggakeun nyuhunkeun ke panginten ditikakeun angkakeun ini sampurnakeun. Alhamdulillah parantos dongkap di awal panginten di mudah-mudahan saya dina kalancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, setelah panginten sing kuring tadi hikmah kata Nabi faedah tina tauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajawwaju wala tuqalliqu fa innallaha la yuhibbu tawaqina wa tawakkul. Ya panginten eta teh intina urang silatu doa nepungkeun doa mangga urang doa eta hikmah tina dawuhan Kanjeng Nabi tajawwaju pek narika haranjeun wala tuqalliqu sareng kade ulah silih cerekkeun amrikina innallaha la yuhibbu tawaqina wa tawakkul. Allah teh teu mikaresep ka jalmi anu nikah ngan saukur pameget ngasaan hungkul istri oge ngasaan hungkul gitu. Makana eta teh doa sumakna urang doakeun di calon panganten ku ayana hadis eta tajawwaju geran narika aranjeun wala tutoliku teh sumakna urang aminan. Ieu dua panganten teh sapada diakadan mudah-mudahan ku aya hadis ieu teh kahiji panginten sing kenging dina nikah ieu teh saur Kanjeng Nabi tajawwaju sing kenging anu panjang sing kenging anu panjang dina satos nikah teh naon margi tina nikah teh tadi engkong sakedat sing dugikeun ka pakitu bahkan sampai ka akhirat sing panjang jodohna itu maksudna tadi tuna akhirat terlalu senengan panjang itu menyebutnya atuh sing kenging anu badatna panjang oge badag naonna badag rizkina sanes badag ketanana sanes panjang ketan si badag rizkina kita hikmah tina tauhan Kanjeng Nabi kasabna usahana milikna sing sae maksudna insyaallah kenging nu panjang sareng badag bakal karaos nikmat kitu nya kumpah kadituna mudah-mudahan ieu calon pangantenna sing kenging anu buleut panjang badag buleut naon buleut pate kadanana urang sing yakin ka Allah ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala pangga diiringi ku keimanan ku ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Kata panginten beuseun kuring pamaksan ka dieu teh atur nuhun dina panampian ieu tadi mudah-mudahan panginten sing dipaparinna kalancaran munggu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oge sing dijantenkeun ide sapada akatan sing dijantenkeun kulawarti anu sakinah mawaddah warahmah. Hapunten kasuhun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah para warga kaum muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat keluarga pamananang penyerahan di atas nami calon panganten tamaga parantasan kurang kadangu tetes jentre nalayan sakuma biasana upami ayat silah ayat mausul ayat syarat ayat jawab maka kuasa itu mangga anu parantos disepukeun ku bapananang kanggo nampi dina acara penyerahan dia mangga waktu diaturkeun ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahallan nikah wa harrama syifah wa karramal ummah wa anzalar rahmah
wa faddala ala sayyidil mursalin wasfah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa khulafaihi wa ahbabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wiza'un. Amma ba'du. Bubuka ngiringan kanu ti payun, urang irit ieu wanci, urang batesanan ieu mangsa, urang ukur ieu waktu supados teu siang teh. Hawatos para tetamu anu di Garut anu parantos di Pobla subuh cenanya sareng Pobla subuh, tapi dah hari ini kitu nama abdi ge urang ieu sahami can tua brae teh tak gitu sahami abdi ge da can subuhan siap. Para sepuh wargi hadirin sadaya nu dimuliakeun ku Allah, dina saat ieu sim kuring panggul diutus anu jadi dulur empan amanat anu jadi baraya geusan ngalaksanakeun salah sawios tugas mantena anu dilimpahkeun ka sim kuring. Kalayan tugas sareng kawajiban sim kuring dina saat ieu aya kajaba lintang ti sejak nampi kana sagala rupi pemasrahan, nampi kana sagala rupi anu parantos disangakeun ti A dugi ka Z, ti awal dugi ka akhir, anu sakitu eces genre ngabolekeun ngembanggoleun atra turta pertela kahartos ku sim kuring sakulawarga di dieu. Dina kituna sim kuring sejak nampi kana sagala rupina. Mudah-mudahan sagala rupi anu parantos dipasrahkeun anu mangrupikeun harta hartina oge sareng sagala rupina muga-muga ditakrifan ku Allah Subhanahu wa taala ku takrif sedekah anu mabrur ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan ngajandakeun asbab as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah mata nolak kana balai. Muga-muga amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun hapunten anu kasuhun sim kuring selaku pribumi tetiasa janten pribumi anu sae, tetiasa nampi anu utami, tetiasa narima anu sampurna. Sakedah nama mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Sahajalma anu hirupna ngaku iman ka Allah jeung iman kana poe akhir kudu ngamulyakeun tatamuna. Dina hal ieu sim kuring sakulawarga tawakuf kasadayana. Tetiasa janten pribumi anu sae, tetiasa sakedahna nampi tamu teh ditempatkeun oge sukrak siku nah surak serok kitu nya malih cicing kapanasan sareng sagala rupina. Ieu hal teh tina kakirangan sim kuring sakulawargi tina kituna nyuhunkeun agung cukup lumur jembar pangampura kasadaya para tatamu. Alina tieta palawargi sadayana dina saat ieu sim kuring asa kaurugan madu kacaahan dengan putih istilahna kapinah anu luar biasa. Saur istilah pawayangan mah pinah amar wata suka pinah anu kagiri-giri. Wirehna sim kuring selaku pribumi di dieu nanti ti kamari malah ngantos rada kibareto nunggu-nunggu ti kapungkur anak ieu acara terselenggara sapertos ieu. Dina hal ieu kalayan hiji Gusti Nu Maha Suci, kalayan pangarsa Allah Subhanahu wa taala ditulung di rumah agung nu dianti-anti parantos dugi, nu diantos-antos parantos anjog, nu dihiap-hiap parantos datang
tina kituna simkuring sakulawarga mangrupikeun abdi anu luar biasa. Atuh palawargi sadayana abdi teh bertubi-tubi atuh katutuh tatambah katimpah kapilogo anu dianti-anti ku simkuring lain ngabri kudu ngiring gungkun, lain rebo kudu ngagotong gungkun, lain riba kudu babawaan gungkul, tapi esuring nu dianti-anti ku simkuring jenis putina jang ari punandan. Kali tadi parantos disabit disebat disebut-sebut ku pangarsa sesepuh di pihak calon panganten pameget ieu mah sanes naon istilahna teh sok sanaos bari rib-rib kudu ngiring riba kudu barang bawa upami jenis pujina jang ari punandar teu disanakeun jigana kecewa keur sadayana. Tapi alhamdulillah nya jenisna nya jingjingna tina kituna henteu sumping ngali ginjing henteu datang gandean sumpingna bari barang ginjing datangna bari barang bawa malih-malih sumpingna teh henteu bari gering datangna teu bari pincang sumpingna bari gilig datangna bari gandang. Ku ayana kitu kanggo simkuring sakulawarga di dieu abingah anu luar biasa nya jenis pujina nya jingjingna tina kituna sadayana ditampi kuningna dalih astakali ditampak kuling murda disugun dina mun-munan disimpen dina ati sanubari anu moga-moga janten kasayan kabagjaan kaberkahan kanggo dua belah pihak di pihak keluarga besar Tipali Garut sareng pihak keluarga besar simkuring di dieu alayan moga-moga upah pendakna, upah tetangna dua keluarga besar ieu anu dibentet utang akidah di Allah Subhanahu wa taala langkung sesek, langkung goweg, sandal wadal, kukuh pengkuh kuat hebat sarta muga-muga lain ngumpul hubungan ayeuna di alam dunia masih parat dugi ka alam akhirat urang sadar janten dulur bari aya adina au papayung ridona nu maha agung amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya rabbal rupina sabab tadi geus aya sinyal anu masrahkeun patos lami simkuring kira aku hayang lila-lila selaku pribumi simkuring ge nurutan we moal lila intina sagala rupi nu dipasrahkeun ku simkuring ditampi kalayan insyaallah saat ieu oge selaku walina bapanana ku anjeun sakumaha pamulut tadi ti sepuh ti palih ditu pangsampurnakeun sabab kita sabada nyawelan tindakan sabada nyawelan teh nyawelan kudu nyawelan cek simkuring selaku bapakna dek Noel, dek nangkel, dek nerekel, tempe ada mau dikatapel sok we mah tak gitu malah aya pesen aya nu panjang aya anu badak aya nu buleut ku simkuring bisa diakeun nya lebar nya kanal lebar wawanena insyaallah kanal kaimananana muga-muga dihijikeun jadi salah sanes kabagdaan kanggo aranjeunna urang doakeun urang sadayana Neng Siti Fatimah sareng cek anggi punandar muga-muga janten pertikahan anu awalan wa akhiro pertikahan yang pertama sekaligus menjadi pertikahan yang terakhir amin ya rabbal alamin sini sakinah mawadah warohmah buahna jadi mutmainnah tentang ayam paripurna laksana mas laksana bulan purnama amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu di alam cekap kapunten kasuhun Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal ka sadaya parantos yang ruwikeun penerimaan anu sakitu parantos jentre maka kang persikat waktu selanjutnya karena acara penyerahan secara simbolis anu parantos disareng sumelkeun serah terima teh kalayan sabar dan pelaksanaan penyerahan simbolis melaksanakan pernikahan dilaksanakan di mana apa pandangan bila oleh bapak ketua orang penyerahan secara simbolis tapi nanti jangan apa tunjuk melihat karena bangku heula. Iya simbolis lah di dia. Ada. Ya. Iya, dia. Guna mana? Guna saleh. Iya rakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ilah. Mangga nengakeun pun anak
menawasta yang ari punandara bimbing jujur ke kana hal bisa dunia akhirat. Alhamdulillah tapi insyaallah salim alhamdulillah tawis nyambung antawi dua kulawarga kalayan sumangga baik penyerah sutasin berupaya dilaksanakan penyerahan kali berupaya dilaksanakan kantun pelaksanaan pokok akad pernikahan anu langsung pada dipandu ku Bapak Ketua PPJAIN SNS Ketua PPJAIN Bapak Ketua di kantor pengurusan agama Kecamatan Timur Jata Bapak Penghulu Mangga kanu pada jantan saksi anu pokok-pokokna wae anu pokok-pokokna secara sering nyaman cumanina dina pelaksanaan akad pernikahan kanu pada jantan saksi mangga dari ayat atas disetorkan langsung. Hai. Atas atas. Selamat ya buat Arif. Selamat. Siap. Mengapa calon pengantin pamagat? Mari dihadirkan calon pengantin ini. Hadirkan. Mau sekarang hadirkan. Mengapa diempat? Diempat. Kalian ya acara orang bagikan bagakan Bapak Ketua di kantor pengurusan agama anu bade mandu kalian acara. Kalian akhirnya izin kori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini.